Sadaqallahul azim. Nyata ka Bapak DKM, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat. Oge ngahaturkeun nuhun ka rombongan tatamu anu ti Bojong sareng ti Pamengpeuk. Alhamdulillah dina saha nu ayeuna urang sadayana tiasa riung mungpulung batepung lawung pamrok jokok mujahadah dina ieu tempat anu mana mudah-mudahan lingkungan urang sadayana dijadikan lingkungan anu maslahat kangge kahirupan urang sadayana di alam dunia ayeuna sareng ka di alam akhirat. Mangka ku ayeuna kitu para ibu anu gaduh kitabna mangga dibuka kitabna, nama kitabna Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kasepuhan anu geus kuring dipihormat, terutama kasepuhan ieu tempat, mudah-mudahan ku Allah taala ditampi-tampi kamuliaanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana kasepuhan anu disepuhkeun anu sami-sami geus kuring dihormat, mudah-mudahan Allah taala nambih-nambih kaberkahanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketua LDNU Pangaresanapun Lanceuk anu geus kuring dihormat, mudah-mudahan anjeunna dipaparin panjang yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparin kaberkahan dina ilmuna, dipanjangkeun yuswana, dipaparikeun ngala rizkina. Mudah-mudahan cita-cita nu terakhirna anjeunna sing dikabul ku Allah hoyong gaduh di istri. Ketua Ansor Pangaresanapun Lanceuk sami manawi aya di dia. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anu sami-sami Gusti kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah taala dipaparin ka istiqomahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana kepengurusan NU kawit ibnuna, mudah-mudahan Allah taala maparin kajembaran manah kasadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Umumna kasadayana warga Nahdlatul Ulama kum sadayana, mudah-mudahan ku Allah taala dipaparin kaberkahan, Amin. Dipaparin rizki anu seueur sadayana, Amin. Da sim kuring mah sinareng pun lanceuk ya, kawitan pun lanceuk ngayakeun acara sigakeun bulanan kieu teh da teu boga saldo atuh. Teu boga saldo saeutik-saeutik acan. Lebihkan ka cek hanifah ngaroboke melaan jeung hamin kan kusim kuring ditelaah deui hamin teh boating simbol meureunna da lain teu kabeli rokok mahal eta teh sabenerna mah hamin judulna Majelis Adebai Hamin. Hamin teh hakna hasil mina min haitsu la yahtasib. Jadi teu can pernah
mikiran saldo ujug-ujug aya we bala-bala ge min haitsu la ya tasib mata hamin wae cenah doa ya. Alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna urang sadayana dipaparinan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang tiasa kempel dina ieu tempat pamudah-mudahan urang sadayana ku kempelna dina ieu tempat janten wasilah lungsur magfirah ka urang sadayana. Amin. Sateacan urang ngawitan ngawas bil barakah urang hadiah heula ka pengarang ieu kitab. Pengarang ieu kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah jamil mu'allifil kutubil ladzi ta'lamna wa 'allamna mu'allafatihi khususan Hasyim Asy'ari. Wa ila arwahi masyaykhina wa masyayikh masyayikhina wa sasafi jarabat min ajwabi nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakalana wa lidika wa linasi ajmain. Al-Fatihah. Kita berisalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dina kutipan kitabna memang teu dijelaskeun kunaon pangna bahasim bet ngarang ieu kitab teh aya. Benten sareng kitab Tijan anu saneh. Tijan Syekh Ibrahim Al-Bajuri ngarang lantaran aya pamenta ti Badul Ikhwan. Syekh Hasyim Asy'ari ngarang kana ieu kitab berisalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuanana ngan hiji nyaah deudeuh ka warga Nahdlatul Ulama. Tujuanana ngan eta hiji nyaah deudeuh ka umat muslimin anu aya di Indonesia. Karena tujuanana risalah dikarang ku Syekh Hasyim Asy'ari lantaran Syekh Hasyim Asy'ari rek mengenalkeun ka urang sadayana mana akidah anu kudu ku urang dipelajari, mana akidah anu kudu ku urang diterapkeun, diyakini ku urang akidah anu mana. Dina ieu kitab Syekh Hasyim Asy'ari bakal ngajelaskeun akidah-akidah anu pantes ku urang dituturkeun, akidah-akidah anu pantes ku urang diyakinkeun. Lamun urang rek ningali zaman kiwari loba jelema nu marake sarung, make kopiah, make jubah, sorbana akur, masjidna akur. Tapi pemahaman akidah anu beda-beda. Laras teh seueur di dieu teh alhamdulillah. Hariwangna Syekh Hasyim Asy'ari ka umat muslimin terutama ka warga Nahdlatul Ulama ulah nepikeun ka goyah akidah ku pedah kabita ku dangdanan kabita ku kamewahan dunia sehingga narohkeun akidah anu bener. Dina akidah teu aya deui akidah anu leres iwati akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dina kawitan ieu kitab Syekh Hasyim Asy'ari ngawitan dina pembahasan masalah sunnah sinareng bid'ah. Nu gaduh kitabna mangga ditinggal. Penjelasan dina masalah sunnah sinareng bid'ah. Sunnah kabagi dua. Hiji aya sunnah ceuk lughah, kadua aya sunnah ceuk syara'. Lawan ari sunnah ceuk lugat, ari sunnah ceuk lugat at-tariqatu walau ghairu mardiyah. Ari sunnah teh ceuk lugat mah jalan sanajan jalan eta teu diridoan ku Allah nu kitu sunnah ceuk naon? Ceuk lugat. Akan tetapi nu dimaksud dina ieu kitab nu dibahas masalah sunnah lain sunnah ceuk lugat tapi sunnah ceuk syara'. Naon ari sunnah ceuk syara'? Urang teh warga NU naon peganganana Ahlus Sunnah. Cik rek nanya ari sunnah teh naon? Hah?
Ibu ari sunah teh naon? Lah malam Jumat pasunatan eta geus lain sunah nu eta. Wa syar'an ari sunah cek syara ismun eta isim li tariqati pikeun jalan al-mardiyati anu diridoa al-maslukati anu diambah bidini dina agama salaka anu ngambah kana itu tariqah saha Rasulullah sallallahu alaihi berarti nu dingaranan ku sunah cek syara teh jalan anu diridoan anu diambah dina agama saha nu ngambah dina eta agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta nu dinamian ku udinga aya nama sunah udinga sunah nomor kedua aya bid'ah. Naon ari bid'ah? Tinggal kitabna nu gaduh kita. Nu disebut ku bid'ah menurut Syekh Zaruk fi adatil murid. Dina kitab Adatul Murid. Ihdasu amrin bidini. Ari nu disebut ku bid'ah teh nganyar-nganyar hiji perkara bidini dina agama yusabbihu anu nyarupaan naon ayakuna yen kabuktian itu amrun minhu tina itu man walaisa jeung lain itu amrun minhu eta tina din. Berarti nu dingaranan ku bid'ah teh naon? Jalma anu nganyar-nganyar kana perkara nu aya dina agama. Berarti nu dianyar-anyarna naon? Agama. Nu dianyar-anyarna naon? Agama. Seueur jalmi anu ngabid'ahkeun urang ngaji risalah ayeuna babarenga. Sameme urang ngabid'ahkeun batur maka perlu aya pertimbangan tilu. Pertimbangan anu tilu ieu dicaritakeun kieu. Wa mawazinuha salasatun. Sebelum kita membid'ahkan orang lain maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Maka cara pikeun nimbangna aya tilu. Hiji ayang darabil amril muhdis. Tingali heula ku urang perkara nu dicaritakeunana. Fa in syahida maka lamun nyaksi lahu kana itu amrun mu'dhamu syariati anu ngagungkeun kana syariat. Wa asluha jeung pokona syariat. Falaisa bibid'atin maka anu kitu lain bid'ah. Ayeuna kieu ya. Secara gamblangna sigakeun kieu. Ari bid'ah teh perkara anu teu dipidamal sarta teu aya di zaman Rasul. Eta secara gamblangna sigakeun kitu. Ngan cek tadi asalkan marentahna dina urusan agama. Ayeuna Rasulullah ka urang marentahkeun hajian. Marentahkeun naon? Cek hajian agama atawa lain parentahna. Berarti wajib lamun di mana-mana mampu urang mangkat ka mana? Ka mana? Ka Mekah. Kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat baheula ngange onta, cik onta agama lain. Lain. Kulantaran lain agama berarti orang Indonesia kan baik mangkat ka Mekah teu make onta, make Garuda ge bisa. Lantaran lain agama nu ulah teh nganyar-nganyar dina masalah Agama. Eta timbangan anu kahiji. Timbangan anu kadua. Timbangan anu kadua itibaru qawaidil a'immati wa salaful a'immah al-amilina bi tariqi sunnati. Ngarekeun qawaid ti pirang-pirang ulama salaf, imam-imam ulama salaf al-amilina anu mari gawe bi tariqi sunnati kana jalan sunnah. Jelema anu pang gila-gilana ieu anu loba
ngabid'ahkeun teh diantarana orang-orang Wahabi kade no? Orang naon? Kade bisi aya di dia warga Nahdlatul Ulama anu kakenaan ku racun sigakeun kitu ka hade. Naon sababna? Lantaran orang-orang Wahabi ieu anu loba ngabid'ahkeun anak. Cek aya nu uninga di dia teu hadis tentang bid'ah naon? Dina hadis arba'in. Aya man ahdasa fi amrina bahwa radun saha jalma anu nganyar ayeuna sim kuring kieu ya orang praktek masalah bid'ah ya. Orang-orang Wahabi ngabid'ahkeun muludan, orang-orang Wahabi ngabid'ahkeun tahlilan, orang-orang Wahabi ngabid'ahkeun debaan. Cek aing debaan mah tong dinaon, tong dibid'ahkeun. Tuluy deui nalkinan mayit bid'ah. Sim kuring rek naros kasadayana. Cek tadi dina hadis man ahdasa jalma anu nganyar cik muludan nganyar tuh anyar mulut balikan deui tahlil man ahdasa lain man ahdasa nalkinan mayit man ahdasa lain tuluykeun hadisna bi amrina dina urusan kami. Cek tadi lamun eusina urusan kami berarti agama. Muludan cek tadi man ahdasa sanes. Bareng muludan man ahdasa sanes. Perkara anu dianyar baheula aya hadrohan teh se. Kapungkur aya hadrohan ade bayi teh. Aya. Man ahdasa sanes. Tapi dina ieu muludan pi amrina sanes. Pi amrina sanes. Dina urusan kami sanes. Dina urusan kami. Naon sababna? Dina muludan nu dibacana sholawat. Sholawat diparentah teu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Contohan deui. Tahlil man ahdasa sanes. Man ahdasa pi amrina sanes. Pi amrina sanes. Pi lantaran nu dibacana dina tahlil lain tahlil lain. Tapi jerona maca la ilaha illallah Allah marentahkeun teu? Maca subhanallah Allah marentahkeun teu? Maca istighfar Allah marentahkeun teu? Berarti pi amrinah teu? Cik nu bid'ah urang atau Wahabi? Tuluy Syekh Jaruk nyarioskeun. Cek Syekh Jaruk ya ari bid'ah teh aya 3. Catat bid'ah aya sabaraha? 3. Hiji aya bid'ah sharih. Bid'ah sharih. Atawa aya di ulama anu nyebutkeun bid'ah hakiki. Hiji bid'ah sharih. Kadua aya bid'ah idafiyah. Katilu aya bid'ah khilafiyah. Ya, ari bid'ah sharih teh bid'ah anu jelas. Kumaha bid'ah anu jelas teh? Teu make hukum anu dipake dina ilmu agama. Hukum dina agama teh dina fikih teh sabaraha? Hiji wajib, 2 3 4 5 genap mubah. Tuluy aya hilaful aula. Bid'ah sharih mah kaluar tina hukum anu eta. Jelas bid'ahna lantaran teu make syariat agama. Aya deui bid'ah idafiyah.
munazah ari hartina idopiah teh samar dina kabidahanana ari nu dipake nama bener naon syariat ngan dina pagaweanana teu akur jeung syariat pauno sunatan au ghairu bid'atin teu meunang tah kana bid'ah idopiah urang naon nyebut bid'ah lam tasih teu sah pikeun urang naon al munazaatu menentang fi kaunihi sunatan naon sababna lantaran dina bid'ah idopiah make syariat tapi dina migawena lain jalur syariat lamun aya jalma anu kitu maka kudu diteliti heula ku urang lamun sakira-kira manehanana dina kasyariatanana teu dipake maka ulah dituturkeun tapi lamun syariatna dipake maka sok kurang ulah nyebutkeun bid'ah ka eta jelema eta bid'ah idopiah nu katilu bid'ah naon bid'ah khilafiyah ari bid'ah khilafiyah teh wahia al mabniyatu eta anu diadekeun ala aslaini netepan kana dua pokok yatahadu anu nganyar-nganyar biha ku itu khilafiyah sahakullun saban-saban sahiji min huma tina itu aslaini paman qala bihada qala bid'atun aya nu nyebutkeun bid'ah wa man qala bi muqabalihi aya deui anu nyebutkeun sunnah oleh kana jalema anu aya posisina dina bid'ah khilafiyah ari bid'ah khilafiyah teh bid'ahna diihtilafkeun aya anu disebut bid'ah aya anu nyebutkeun bid'ah aya deui anu nyebutkeun sunnah ari nu nyebutkeun sunnah mah carana bi muqabalihi ari muqabalihi teh ku jalan meureun jeung ceunah jalan babaledogan eta bid'ah naon bid'ah khilafiyah matakan saya Hasyim Asy'ari ngarang kana ieu kitab teh ngarah paham keur urang sadayana diri kudu hati-hati lantaran zaman tuluy maju akidah daratang asup ka Indonesia teh mamawa kopea mamawa sorban tapi jeroanana rek hancurkeun umat terutama warga Nahdlatul Ulama simkuring mah ya warga Nahdlatul Ulama hancur di Indonesia negara ge ngilu hancur warga Nahdlatul Ulama cicing di tengah-tengah syariatna dicanak hakikatna oge dicanak matakan lamun aya warga NU hayang beunghar teu gawe ka hade sia bisi kasup Jabariyah maka warga Nahdlatul Ulama anu ngangge akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kade cicingna kudu di tengah-tengah antara Jabariyah jeung Qadariyah syariatna canak hakikatna oge naon canak